coba periksa horenganan putus cinta. Waduh, putus cinta datang ke Edan budak, caknya nama awewe ngan di Lampung doang beureut. Padahal mah awewe mah atuh di Brebes hideung loba. Kayang nu leuwih hideung deui ka Papua ka ditu. Hayang nu leuwih mantep deui hideungna atuh ka ditu, ka Negro. Kamari kaliak-liak di Mina. Kuari Ki Zaid jelas Edan Zaid kunaonnya na lelempangan ka pasar ngaranna ge nu Edan ieu di jalan aya patung Bunda Maria di bawah ku nyana ngomong ini Tuhan. Oi, Tuhan, patung nama ini Tuhan. Kadang dibalik hantu. Tuhan. Sia. Tama lain Tuhan. Hantu. Lain hantu tama Tuhan. Yeuy, pangeran mah Allah cak saha. Teu kadeuleu, Allah maning ieu nu kadeuleu. Dasar nu edan atuh. Siap berloon nyembah kanu teu kadeuleu ya sembahan mah kadeuleu ye pangeran ye geus aing mah ti kuari cek cenah teh jembahna ka dieu ye aing mah jadi Kristen yo Edan ngomong bahwa aing mah ye kuari geus jadi Kristen nyembahna ka dieu tah murtad nyana kumaha eta bahasa kos kitu jeung pagawean kos kitu wala tasihu Saridatu majnunin murtadna jelema Edan santepkeun sebab gue mukalah budak leutik gue mukalah nu Edan gue mukalah henteu nu Edan mah teu jadi murtad tungguan balegna lamun budak tungguan cagerna lamun Edan tuh kesimpulan nama budak leutik murtad teu dianggap ulah dianggap nu Edan murtad ulah dianggap lantaran teu kataklif ala tidak ada biqaulihi ma wati kodihima teu direken omongan budak jeung nu Edan jeung pertekadan nu Edan jeung budak teu direken dibawa ku paus lagi Paus Paulus 1, Paus Paulus 2, Paus Paulus 3. Kuari basaha ieu barang geus Benediktus kamari mah paeh kuari saha? Teu nyaho kan urang. Nabi nyana telok memperhatikeun urang. Nu tenar mah Paus Paulus. Wari makitu. Nah, Zaid dibawa, barang dibawa, horenganan dibawa ke gereja. Bawa ke gereja lantaran Zaid mah orang nu berpengaruh, anak muda nu sangat berpengaruh. Untuk supaya bisa dakwah di kampungna, di daerahna, di golonganna, makanya dibujuk supaya asup Kristen. Dibujuk lumayan Ki Zaid malantaran nyana mah sering ngaji sanajan saminggu sakali. Lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bae. Wala teh Ki Zaid.
mus datang ka imana ge cara aing jelema mah ngaji padahal saminggu sakali ge beres ai datang ka imana mah sombong ngaji jelema mah emang sia sok ngaji aing ngal minggu ngaji di mana ngaji Cilongok sok di mana sia diuk nah dapun Ambon sia sok babarengan jeung sadiuk tukang sate aing kang baso kadang-kadang dek balik nyokot sendal di dinya coba lain ngaji berenang ulah loba omong pun aing wal minggu ka ditu bae pokona mah naon tuh sok diaju lah eta kenaon tanyakeun urusan kos kitu mah ka batu ternyata Ki Zaid dibujuk tadaek lantaran di gereja Zaid sorangan bae nyana di agag-agag ku pestol di keluarga. Ini apa? Setahu saya itu mah pistol, Pak. Kamu dengar ya nih ada pelurunya nggak? Didengerin. Tuh, kirain pestolan itu. Iya ini pistol beneran, lu nggak tahu. Sekali lagi, tuh, bener juga ya. Nah, sekarang gua totorin sama lu. Wah ya orang gereja karari ngomong nanya. Nih, kalau lu nggak mau masuk Kristen, lu nggak mau sujud sama Bunda Maria, ini akal gua dukin lagi lu. Wih, jangan, ayo lu pokoknya. Gua hitung sampai 10. Lu tahu ini ada pelurunya di dalam. Nih, kalau kamu nggak percaya, gua buka dulu tuh. Seret, lihat pelurunya masih lengkap kan? Iya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, yang udah keluar 2 tadi buat ngetes. Sekarang gua masukin lagi. Pokoknya kalau lu gua hitung 10 enggak mau sujud, nah ini gua tembak lu di tukang ayah deh. Ayo sujud lu. 1, 2, aduh caki jadi PO kayaknya. 3, aduh sampai 10 ya. 4, 5, ini beneran gua nih. Aing sebenarnya mah tilok kos kieu mah kulantaran kesapekeun tuh beres ya. Ya bari nungguan sapeker ya mah sebenarnya mah. Aduh, nu di luar geus teu nyaon naon geus. Teu nyaon naon nu di luar aduh. Guys, orang masing-masing bae kuari mah urang-urang nu di jero ngaji nu di luar ngabaso lah. Ya, gua mau lanjutin lagi nih. 6, 7 loh. Beneran bener ini tuh, gua telunjuk gua udah dimasukin tuh. Udah tinggal dikotrek-kotrekin aja. Aduh, iya Paulsa orang sepatan ngajin gua kemana. 7, 8. Takut disangka gua bohongan, gua tembakin ke atas. Tuh. Nah, gua putar lagi. 9, 1 lagi lu enggak sujud gua tembak lo. Cak di tukang sujud lu tar ditembak lo. Brek. Sujudnya. Tapi di jero hatena mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya meureun asa haolan meureun la ilaha illallah. Gara-gara sapeker ya. Dia hati nama tetap baik pangeran Allah, pangeran Nabi Sallallahu nyaho ini walti Allah tuh. Dianya nama dipaksa dohir nama. Lo sujud lagi terus, sujud. Sujud. Di hati nama tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gua hitung 10 menit lo, kalau 10 menit lu enggak sujud apa namanya sujudnya lu angkat berarti bohongan lo.
terus baik. Wah makin ngeunaheun ceukna ieu. Maksudna makin loba aing zikir ya. La ilaha illallah. Bahkan nyana belok ada tasbih enggak? Sana ditembak ieu budak ieu. Nanyakeun tasbih di gereja tuh. Dasarna ieu anak bagus dur badan ye. Terus bae nyana zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan zikir teh aya nu asup hate makin lila makin ngeunaheun. Zikir teh ngeunaheun asa kabayang asa bareng asa ngeunaheun. Lamun nun teh asup hate makin kebal makin puyeng kan zikir mah. Puyeng hayang geura-geusaan bae kan zikir ge. Deuleuan geus lainna naon kecaun nu mana ye. Nu diberkat ku aing ye. Ngan teh mah mantep la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus bae terus 10 menit loh udah nih bener lulus lo udah sekarang cengkat apa itu cengkat bangun lagi enak gua sujud nih tuh kok keenakan iya enak bener sujud biarin lah terus bae la ilaha illallah jadi gua bonusin dah sujudnya Sial Zaid. Segala pakai bonus. Ya udah. Bangun. Nah. Takumata. Zaid di jero gereja dipaksa tita sujud ka Bunda Maria. Mun teh sujud ditembak berarti sujudna Ki Zaid dipaksa. Atawa tita nyembah dengan bahasa pindah agama kuari Ki Zaid dipaksa tita ngomong bahwa pangeran teh Bunda Maria tawa Tritunggal nah ieu Ki Zaid lantaran diagag-agag make pedang atawa make pistol maka Ki Zaid ngucapkeun ucapnya sujud kumaha eta wala tafsihu riddatu mukrohim teu dianggap kos itu mah padahal di jero gereja sujud deui ngomong deui sebab dipaksa hatena mah Allah hendak sing hade ulah sembarangan ngamurtad-murtadkeun ulah sembarangan sebab aya nu dipaksa cek Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman titah dihalalkeun kiai siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh ayo hiji-hiji pan halal apa enggak halal apa haram ini haram cek dia bunuh cegeh Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkeun halal, tetep bae kajen paeh lah. Jihad fisabilillah haram, cegeh. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini silakan aja baru ini ada kiai yang menghalalkan makanya minuman kayak gini namanya halal silakan ngapa eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat tercela ai halal jeung halal beda saeutik mantak nyana dipeluk ini baru kiai kita eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu ayo balik ka imah kiai ngahalalkeun san ngahalalkeun ku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian ceuli siang ngadenge naon aing jadi halal korek sia ceuli siang ya itu tadi kiai ngahalalkeun tanyakeun ka sajana kiai tadi ngahalalkeun subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal ta eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya dipanggil ku Belanda ka dibere susu hamba lae ini kiai kita
atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susunya namanya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangnya eta ngaranna siasa. Loba ku ari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kuri Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya nama. Lain saasup-asupna ka kelenteng, lain saasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam. Sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nya nama. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti biar urang bae. Nya nyana bagian kos kitu tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah. Dina kitab Maimuniyah deuleu bae jelema masa bada maut namun sabada mautna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah lompat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah. Tapi ka kusur makan daratang kawali mah daratang. Sebab naon? Sebab teu sieun di kuburan wali mah. Tentrem, tenang, hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah. Asa ulah sorangan. Jeung ulah peuting. Peuting mah sorangan pagon. Emang sia mah watak bae meureun tah mah. Boragan. Tapi nu jelas beda di jugjug baik kuburan walima sebab naon walima wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahyaun balik hirup ya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syekh Hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Itu aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nu garaib yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang. Saya di hareupeun bupati bae di ome pan bupati yang mulia leh. Aya ku ari ge jelema. Atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling mah nya mulia belon tak kiai teh nu sok karana itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai teh teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab ka kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah aya naon sia ngamulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ima pada urang namanya ima ngadagon sapeker maksudna mun dibukakeun tak ku urang jaheuh mulia di mana
banyak pamalingan yang mulia. Nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna. Para DPR yang ranteun. Teu wadian panjana. Pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong. Ya ngaji ke mana ya? Bukan? Ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling, tilok maksiat, tipi teu boga, kunaon teh mulia-mulia kunya. Pohon malah mah disebut. Eta kan kiai tolol eta ku situ. Eta nu mulia mah. Ustad Harun yang mulia. Jelas kan? Sebab salatna konsisten, duhana kitu keneh, penting tahajud, maca sholawat zikir, mulia munggu Allah. Wajar lamun Bapak Ustad anu mulia. Ieu mah DPR. Para DPR yang mulia, bari kikiran teh. Aduh, kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara. Tak DPR wah nanaonan ieu. Sia sampai kena letik ieu lah. Aduh, Masya Allah wala tasih rame oke kitabnya. Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa. Dina harti ulah dianggap jelema dipaksa, murtad ulah dianggap. Ilu budak letik murtad ulah dianggap, muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf. Kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hatena mah tentrem nyana iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam, diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha, jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah henteu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, dipaksa urang titah ngasupkeun eta senjata. Dipaksa nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Ya eta kumaha eta? Ya tentu itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Mantap kaji pendi mah ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa tambah budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung nu di imah. Kumaha eta kitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam, angkat pena. Teu dituliskeun, teu dicatet. Walau irtada fajun nazain murtad.
Zaid teh dewasa murtad kuari ceknya aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria Isa Ruhul Kudus Tritunggal atawa iya pangeran mah iya naon yo Gajah Mada wow Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik, adina di Protestan, buapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren tatet belah di gereja paeunteng-eunteng urang di pengkolanana di gereja di ditu gereja Maha Kawasa Allah endek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Gue lagi kaget barang datang ya Allah pohara amat padahal ya mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim didinya araya kabeh tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui Salatiga mah kos sekarang itu Salatiga mah Islam, Kristen, Katolik, saimah. Ya tadi gitu kos sekarang itu. Jawa tuh kos itu. Nah, Zaid murtad aju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu geredan teu meunang antep tunggu sampai waras ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah tuh emang aman-aman bae ganti agama suah buada teh teu beragama ge suah bodoh teuing sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah ada apa ini padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah wajarlah presiden melayat ke sana tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya sakitu bae ternyata teu meunang wallahu a'lam tuh mantap ge hati-hati keur ieu ge aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas, ekonomi kitu keneh. Komo kamari mah anu bebeja ka kula ge bari cari kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk, warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Jam modal aja letik atuh. Aing ngomong ambruk potongan sia mau nyalakeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae ja. Aing teh datang ka kuaeu, datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning replita Soeharto mah pelita 1, 2, 3, 4, 5 jelas perjalanan anak kuari
tahap awal jekana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang ti Cina alat kuari numpuk kuari jang ngalaksanakeun pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung moal dihujanan sia ku aing ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona cek nya teh sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot ti bae kumaha coba hayu Masya Allah kula mah ingat anu buta teh bae anu buta ditanya Kak aya negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja bagus sia nya bagus buta ongkoh embe kula susuna golode Mbak, jadi subur susuna. Ayo nu di imah, udah loba omong. Siapa tanya teh jeung nu di imah, hubunganana jeung nu di imah matam. Mbak kula susuna subur, awakna lalintuh, sapi kula gitu kene, sanajan kula teu neuleuh, tetapi ieu suburna lain lalagaan. Jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak mantak dipuri beus aya nu bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai kerleutik jadi kos kieu bareres ya. Ai kadege tante ieu kaduar tah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maot presiden. Nyana makan di lembur ya carita di Arab. Mak carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyaon. Nanti nyaon presiden maot informasi teh nyaon raja bae raja maot teh nyaon. Kabelah dia kuru embek kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancan hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang bener. Iya raja urang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa henteu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil teh di kitab eta. Sama dongeng di kitab tam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal kuariku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja paling ngeuneuh di televisi nage hajuna renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh begitu kadeulean bae pantang presiden nah teu nyana urang mana, nyana sakolana di mana, ngan muncul bae jadi presiden, teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna, ieu bae perekonomian, perpolitikan jeung hewan urang. Nah, hewan urang tah subur apa henteu? Tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pamimpin, baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam
ulah disangka hubungan anak alam jeung manusia mun matak disebut aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam teh nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keheuleuh ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu di paculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak ancep sarua jeung aing embung di paculan cak alam cak taneuh embung aing di paculan embung sarua embungeun taneuh gitu nah pan eta teh urang lamun leumpang haju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang leumpang make samping haju teu make calana apan eta teh bumi peureum deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping haju teu make calana alah cak taneuh teh aduh aing disengsarikeun ya keur carita alam sarua alam teh neuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae geura urang asup ka imah jelema nu boga hutang haridang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge haridang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari isamat cek ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok geura urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh haridang ngajan kumaha ge dina diukna geprek bae dieu cai geus biak 5 gelas diesan malam baguleuh sia kunaon sing nginum deui nyaho ya hawa haridang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon haridang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon dia mau bisa ke mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa aing asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak ucing sial jasa cek oh aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar ayo kotok tendang kunyan aya anak naleutik kana pajar embet tawa cak mana anak cak aing anak embe gitu eta coba gara-gara Masya Allah kari tuh kan situasi hate lain deui teu panas urang ka sisi imah ka ditu coba ini ka sisi imah bareng datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang urang nanya ka pamenjakan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikana ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah depan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanyana ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakeun malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana ari tuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja ari sia datang bebeja ai balik teh bebeja diuk semoga duit aing hutangna tuh bener bae jahanam ieu mah ye eta situasi
tapi lamun urang asup ka imah salat narapi maca sholawat nagetol zikirna kitu kene teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh atuh rasa-rasa teuing hirup ieu jan waya ge kurang di dahareun jemal beak itu pamere kolot aju dagang eukeun lah tu sadaekna bae penting mah urang ibadah jajelema mah tu ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah dik dibagikeun deui emang mah ulah ka mana ieu kitu kula ka jero deui tah dibere duit nya ada 5 juta tiis amat ieu jo atuh deuk teh tiis kumaha tuh masyaallah isu kula meunang ka dieu atuh mah masalah ya Allah nginahin jasa sana masyaallah anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakola penting barisa ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantang nanti isna mah eta 5 juta tah. Atuh. Geus meunang geus saja ngobrol kula mah pamit ke lah. Bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu. Bener. Dahar. Ji kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak teh kadieu kabeh. Kadieu dahar berjamaah dahar. Bo peutuy aya, jengkol aya. Lauk asin aya, daging aya, kotok penciteun aya. Kabeh. Cek nu diajak masyaallah, ieu tararis ieu. Ayo dah. Hitung bae, hitung. Ke sabaraha duiteun. Tadi tis gua dihareudang deui bae tunggu. Henteu. Kan tenang. Tuh, masyaallah. Itulah urangnya ba alam milu ngaduku ikir carita contoh nubuta tadi nemantak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakeun walau irtada pajunna lam yuqtal fi jununi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna wal madhabu wallahu